Shalawat sinareng salam pamugi ku Allah Subhanahu wa taala dilimpahkeun ka panutan alam buktosna habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabatna sinareng sadaya umatna termasuk ka urang sadayana pamudah-mudahan urang sadayana singkaing sapaat ti amantena jaga di yaumil kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina kesempatan wengi ieu insyaallah simkuring bade ngajelaskeun perkawis anu teu damang kumargi di lemur urang seueur pisan anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin teu damang. Pamugi we anu teu daramang teh ku Allah Subhanahu wa taala sing engal didamangkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kauninga ku simkuring parantos 2 mingon berturut-turut mobil desa T2 ya. Anu 2 mingon eta teh unggal dinten teh duanana teh keluar wae mobil teh kuno teu damang gitu. Acan panginten anu tengange mobil desa gitu. Nu matak seueur pisan gitu nya anu teu damang pamugi we sakali deui urang doakeun ku sadayana anu nuju teu daramang ku Allah Subhanahu wa taala masing engal didamangkeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ari dina kitab ieu mah dina bab janajah ieu teh anu ngajelaskeun anu teu damang teh. Sataacan ngajelaskeun teu damang da biasana anu maot teh aya sababna heula sapertos teu damang. Matak dina ieu kitab samemeh ngajelaskeun salat janajah ngibakan ngapani maka ngajelaskeun teu damang heula. Naon ari janajah teh ismun lil mayyiti pinnasi cenah. Ari anu disebat ku janajah eta teh hiji nami pikeun mayit dina lebet pasaran. Janten mayit asal nama janajah mah adalah mayit nuju di lebet pasaran tanamina teh janajah cenah. Sedengkeun teu aya hadis anu ngajelaskeun maotnya. Aksiru saur Nabi, aksiru min dikri hadimil ladat. Aksiru kudu ngalobakeun aranjeun cenah. Min dikri hadimil ladati tina emut kana perkara anu megatkeun kana kangeunahan. Tegasna mah anu megatkeun kana kangeunahan teh nyaeta maot. Berarti saur Rasul aksiru min dikri hadimil ladat aranjeun sing nyeueurkeun emut kana maot cenah. Sing sering emut kana maot teh cenah. Fa innahu madukira fi kasirin illa qallalahu. Sabab emut kana maot teh maka anu tadina amal ibadah urang saalit urang teh bakal nyeueurkeun kana eta amal ibadah. Tanu matak saur dina ieu hadis sunat hukumna urang emut kana maut yustahabu cenah. Disunatkeun likulli ahadin
pikeun saban-saban jalma naon dikrul mauti emut kana maut. Kumaha carana emut kana maut teh? Hiji biqalbihi ku hatena si jalma. Janten emut hate urang teh bakal maut. Eta teh mun urang ngretek dina manah teh urang oge bakal maut. Kos itu anu tos diparayun tah eta teh sunat kenging ganjaran urang teh eta teh. Hiji bikol bihi emut kana maut teh ku hate. Nu kadua walisanihi emut kana maut teh kulisan berarti ngobrol. Jeung babaturan jeung balad urang oge bakal maut eta teh nya. Mun aya nguping pengumuman maut atanapi upami nuturkeun jenazah dicanak ka pakuburan urang oge sarua nya bakal kos itu bakal maut. Tah nyarios kitu teh hukumna teh sunat kenging ganjaran urang teh. Janten seueur pisan nya padamelan sunat teh emut kana maut ogen eta teh mata kenging ganjaran. Naon geuningan pangna maut sunat diemut-emut? Li'annahu mu'inun alam tisali awamirillah. Pangna sunat ngemut-ngemut kana maut sabab maut ngemut-ngemut kana maut teh mata nulungan kana ngalaksanakeun parentah Allah. Meureun kieu cek urang teh urang teh tepuguh da umur teh boa tereh misalna teh nya. Maka urang teh kana ngalaksanakeun perintah Allah teh semangat da emut kana bakal maut. Wajti nabi nawahihi sinarang deui upami urang sering emut kana bakal maut mah urang teh bakal nebihan kana anu dilarang ku Gusti Allah. Ta eta hikmahna atanapi padilahna emut kana maut. Tak disunatkeun emut kana maut kecuali jalmi anu hatena teuas. Tah jalmi anu hatena teuas mah masing eling kana maut ogen moal ngalaksanakeun kana parentah Allah. Masing eling kana maut ogen kalah ka terus bakal ngalaksanakeun anu dilarang ku Gusti Allah. Ta eta mah anu teuas hatena naudzubillahi min dzalik. Anu saterasna wayustahabu jeung disunatkeun naon al istidadu siap-siap lahu pikeun maut. Tuh cenah sunat hukumna siap-siap pikeun maut. Sok sanaos urang teh jag-jag kitunya raraosan teh. Sok sanaos urang teh ada tegering ripuh abdi mah tah sok sanaos kitu tetep istidad atanapi siap-siap pikeun maut mah disunatkeun. Naon kunaon siap-siap kanggo maut teh bit taubati nyaeta ku ngalaksanakeun tobat. Naon ari tobat? Wahia annadamu tobat teh hiji nalangsahan jakal ku ngalaksanakeun dosa. Hanya kal kamari atawa bareto tara salat
hanyakal bareto tara puasa Ramadan misalna, hanyakal kamari tara Jumaahan, pokoknya mah hanyakal we kedah menyesal, kumaha we ari menyesal. Hiji tobat teh annadamu hanja kalna langsa. Nu kadua tobat teh wal iqla'u hartosna teh nyabut tina ngalaksanakeun eta dosa. Tekening hanya kal hungkul bari tetep migawe dosa. Nah, duh hanya kal kamari teh ngadon maling bari anger malingna eta teu kaci tobatna. Hanya kal hungkul tapi teu naon mah teu nyingkahan kana dosana. Nu katilu tobat teh wal azmu alla yauda ilal manhiyi anhu. Nu katilu tobat teh ngajam moal balik deui kana ngalaksanakeun eta dosa. Janten nu katilu ngajam moal deui urang mah tara Jumaahan teh, moal deui tara salat tara puasa teh jeung sajamina kadorakaan. Tah eta teh kedah aya syarat tobat teh 3. Hiji naon cenah? Nalangsa hanyakal, kedah hanyakal kada ngalaksanakeun dosa. 2 kedah nyingkahan eta dosa. 3 ngajam moal ngalaksanakeun deui eta dosa. Upami dosana aya pertalian sinareng hak manusia, hak adami, ditambihan syarat tobat teh nomor 4 nyaeta naon? Kedah silih bereskeun sinareng eta jalmi. Upami dosana aya pertalian sareng jalmi, tah tobat teh sama dengan ngalaksanakeun tobat teh sama dengan siap-siap pikeun menghadapi maut cenah. Ari siap-siap menghadapi maut nama hukumna teh sunat, tapi upami tobat nama wajib lamun urang migawe dosa. Janten tobat nama hukumna teh naon? Wajib lamun urang migawe dosa. Ngeun eta tobat ku Allah teh bisa dihukuman sunat ku Allah teh lamun urang direken ku Gusti Allah termasuk jalma anu eueuh dosaan tapi osok tobat gitu. Cek Allah teh jalmi eta mah bersih dosana oge misalna ieu mah, tapi osok tobat seperti Rasulullah kasunat jalmi nu kitu mah. Anapun ari model urang mah da loba dosana, tobat teh wajib we pikeun urang mah. Wal maridu jeung ari jalma anu teu damang aula eta leuwih utama. Maksudna jalma anu teu damang mah lebih utama disunatkeun, lebih kacida disunatkeun siap-siap menghadapi kematian cenah. Naon margina linuzuli muqaddimatil maut, sabab teu damang teh sama dengan muqaddimah kana maut. Muqaddimah teh permulaan, pemanasan atau non permulaan maut diantawis nama
nyaeta teu damang. Nah ku ayana hal eta ieu mah pangitan anu nuju sehat, anu nuju teu damang. Sami lah sunat siap-siap untuk menghadapi kematian, nyeueurkeun amal ibadah, sing rajin, sing semangat kana ngalaksanakeun perintah Allah, sing semangat nebihan larangan Gusti Allah, anu sehat atanapi anu nuju teu damang. Ngeun anu teu damang mah kacida pisan cenah. Naonana teh sunat siap-siap pikeun maotna teh. Wayusanu jeung disunatkeun naon iadatul maridi ngalongok anu teu damang. Sunat hukumna ngalongok anu teu damang. Bapak-bapak teh uninga aya anu teu damang, sunat dilongok eta teh. Saha anu teu damangna teh? Al muslimi hiji anu teu damangna teh beragama Islam. Sakomo anu teu damangna teh sami agamana nyaeta agama Islam. Hatal armadi sehingga anu nyeri panon. Alah si mang itu gering naon nyeri panon cenah. Sok sanajan teu damangna nyeri panon sunat dilongok cenah. Wal aduwi jeung sanajan musuh, sanajan deui anu teu damang teh musuh urang anu dipikang ewah ku urang. Misalna si itu gering, si itu teu damang, saha si itu teh nya si itu anu dipikang ewa ku maneh, anu mikang ewa ka maneh dipikang ewa ku maneh, tetep sok sanaos anu teu damang teh teu dipikaresep ku urang, tetep sunat dilongok cenah. Naon margina idpiha qat'ul adawah, sabab ku ngalaksanakeun ngalongok anu teu damang teh qat'ul adawah eta teh matak megatkeun kana permusuhan. Urang teh pernah memusuhan jeung si itu, pek teh si itu teh teu damang, longok sunat ku urang teh. Ta insyaallah ku dilongok teh urang teh rasa keheul ka si itu nu teu damang leungit. Nya kitu deui meureun komo itu geuningan ngalongok berarti leungit ceuk meureun keheulna teh ka urang cek anu teu damang teh. Tah eta kan tujuanana teh qat'ul adawah. Wala non tekenging ari naon teh mumusuhan teh urang teh. Wajal bil mawaddah, ngalongok anu teu damang teh matak narik kana persahabatan. Wah geuning ngalongok cek anu teu damang teh. Oh berarti simpati keneh, nyaheun keneh ka urang teh cek anu teu damang teh kitu. Ma'ama pidalika min silatin, sareng deui dina ngalayat atanapi ngalongok anu teu damang teh aya silat cenah. Naon silat teh? Silaturahmi, nepungkeun babarayaan. Ani janten kedeui mah upami nguping aya anu teu damang sunat dilongok ku urang teh. Sok sanaos teu damangna teh naon nyeri soca cenah dina kitab. Wa idkhalis sururi, ngalayat anu teu damang teh ngabubungah ka jalmi anu teu damang. Wal jari jeung tatangga, teu anu teu damangna teh sok komo deui tatangga urang. Sunat pisan ngalayat
ka anu teu damang sok komo anu teu damang teh tatangga urang. Naon margina? 5 istifado min udmi hukukihi, sabab ari tatangga mah luas ageung hak-hak tetanggana. Margi urang teh di mana-mana datang karerepet maka nyuhunkeun pertulungan teh pasti kajalmi anu caket nyaeta kata tangga. Moal nyuhunkeun pertulungan ka anu di Jakarta moal imah urang kabakaran nelepon ka dulur urang nu di mana, nu di Kalimantan, da moal bisa nulungan gitu. Anger we sareng tatangga nu matak sunat pisan. Upami aya tatanggi kauninga teu damang sunat dilongok cenah. Bahkan wal kafir cenah. Kafir ogen sunat dilongok. Janten tong aya istilah lain Islam si eta mah agamana teu aya istilah. Asal si kafirna teh sanes kafir harobi we. Ai kafir harobi teh kafir anu galak sok merangan ka umat Islam. Eta mah mun gering teh entong tong dilayan eta mah. Ieu mah kafir biasa henteu galak, biasa we kitu teu naon. Teu galak ka urang teh ka umat Islam teh gering. Sami sunat cenah dinaon? Dilayad. Komo kafirna teh tatangga urang, karabat urang cenah nya. Sabab ayah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu berbunyi kieu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marentah ka urang sadaya na hiji biitba'il janaizi, sunat hukumna nuturkeun janazah nuju dicanak ka kuburan. Nu kadua sa Rasul sunat teh wa iyadatil maridi, ngalongok anu teu damang. Tah ieu hadisna teh nya naon cenah saurgina hadis teh nuturkeun janazah ka pakuburan sunat teh nya, saterasna ngalongok anu teu damang. Kumaha ngalongok anu teu damang teh? Unggal poe atanapi kumaha? Tah saur dina fikih mah ngalongok anu teu damang teh goban cenah. Goban teh yauman ba'da yaumin. Lamun kira-kira teu matak ripuh mah teu matak repot kanu ngalongok. Sunatna ngalongok anu teu damang teh heuleut-heuleut sadinten cenah. Lamun teu matak repot eta oge. Ai repot mah iraha we sempetna meureun. Ai repot mah cenah goban yauman ba'da yaumin. Kecuali anu ngalongok anu teu damang teh sok aya anu unggal dinten gambaran kulawargina. Kulawargina mah eta mah kudu unggal poe da misalna teh usaha deui sok komo lamun teu diurus ku nu sehat mah balangsak anu teu damang teh. Tah eta mah wayahna kulawargina heula kitu anu ngurus teu damang teh. Anu ngalayad anu teu damang ngurus teu damang teh kulawargina heula, istrina heula, tuluy palaput terana teras nya wargi-wargina heula. Tah upami anu sanes-sanes nama keuneh henteu unggal dinten ogen kali-kali. Terasna wa yuhabbibul muksa indahu nudban. Upami ngalongok anu teu damang teh teu kenging lamit teuing cenah. Wa yuhabbibul muksa ngaentengkeun kana cicing. Sunat hukumna ngalongok anu teu damang teh entong lamit teuing nu ngalongok teh. Bal yukrahu itolatuhu,
lami teuing calik ngalongok anu teu damang teh makruh. Jantan teh kenging lami teuing. 5 pihak min idjarihi naon sababna lami teuing ngalongok anu teu damang makruh sabab nu teu damang bisi boseneun. Da lain keluarga na urang mah lain kecuali kan keluarga na cek tadi oge. Nu kadua na ari lami teuing ngalongok nu teu damang teh lami teuing calik eta teh waman ihi mim ba'di tasarrufatihi bakal mencegah ngahalangan tasarruf atanapi laku lampah eta anu teu damang. Bisi teh mah eta anu teu damang teh gaduh laku lampah anu mung katingali ku batur ari urang hayu calik di dinya mah eraeun kitu tah. Tak tong lami teuing ari salian ti keluarga baraya karabat terdekat mah cenah sakedap we gitu. Kecuali deui si anu teu damang teh nyuhunkeun mang mawayahna di dieu we lamun ridho mah baturan abi keur gering teh keuneh sing lila tak kecuali aya permintaan ti anu teu damangna walaupun sanes dulur tapi aya permintaan ti anu teu damangna eta mah teu sawios urang teh lami oge di dinya teh cenah. Saterasna pamengnya wa yad'u lahu bil afiyah ini tumilat hayatuhu yang hartosna sunat hukumna anu ngalongok nu teu damang ngadoakeun eta anu teu damang bil afiyati kana damang. Lamun teh mah di Arab atanapi dikira-kirakeun teu damangna teh bakal cager deui cenah. Janten sunat ngadoakeun kanu teu damang supaya damang deui teh lamun urang boga sangka atawa diperkirakeun eta nu teu damang teh bakal damang deui. Gering kieu mah insyaallah bakal cager deui maka sunat hukumna ngadoakeun damang. Wa ila ta lamun urang ngalongok anu teu damang heg urang teh gaduh prasangka atanapi aya wartos model tiwa iin model mundi urang mah gitu. Ieu mah sok sanajan meleset gitu tanya. Ieu mah ulah ditaringalkeun misalna ieu mah da ai jalmi mah gaduh kira ieu mah naon piponokeun umurna tak entong nu disunatkeun teh sanes ngadoakeun cager cenah eta mah. Da moal pan urangna ge boga kayakinan atawa boga prasangka bakal ponok umur mah doakeun cager teu nyamung gitu. Lamun nu urang ngalayat nu teu damang heg diduga atawa diyakini atawa dikira-kira ieu mah euy malami ta eta mah urang teh disunatkeun teh sanes ngadoakeun damang tapi urang teh disunatkeun ka eta nu teu damang teh nyaeta ngareresep ngalaksanakeun tobat tapi cenah kade sing alus bahasana kudu bisa cenah bisi nitah tobat teh kalah ka curit nyeri hate tak ulah sampai kitu cenah kudu sing bisa we berarti kudu ku patalukanana ieu mah. Hiji ta upami anu teu damangna dikira-kira atawa diyakini diduga bakal piponokeun umurna hiji disunatkeun naon cenah ngareresep tobat. Nu kadua disunatkeun supaya wasiat. Nu kadua mah. Nu katilu garamana bisi lepat. Nu katilu disunatkeun supaya alus sangka ka Gusti Allah. Janten anu teu damang kembang pimaoteun
disunatkeun kudu ngalayad teh kudu ngalongok teh nya sok sing sae sangki ka Gusti Allah ulah goreng sangka ka Gusti Allah tah eta janten kieu upami teu damangna cek urang teh cek nu ngalongok teh ieu mah insyaallah bakal cager deui maka naon nu disunatkeun teh keur urang teh sunat ngaduakeun damang ngeun upami cek nu ngalongok teh ieu mah bakal ieu cek nu bisa mah bakal naon piponokeun jika nama tak entong ngaduakeun damang nu disunatkeun teh tapi hiji naon cenah sunat supaya resep tobat tuluy sunat supaya wasiat tuluy sunat supaya sae sangki ka Gusti Allah tah nu tadinya doana naon ari saur Rasul mah bilih bade nurutan Rasul lapadna atanapi moal mangangeun sae nama nurutan lapad ti Rasulullah urang ngalongok anu teu damang tapi da ieu mah insyaallah bakal damang deui cek prasangkaan urang teh tah sunatna teh ngaoskeun doa ieu as'alullahal adim rabbal arsil adim ayas piaka 7 kali cenah kumaha cenah as'alullahal adim rabbal arsil adim ayas piaka 7 kali nyuhunkeun as'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Allah al adima nu maha agung Allah Rabbal arsil adimi anu mangeranan aras anu gede ayas piaka kana yen mugi ngadamangkeun Gusti Allah ka anjeun sabab aya hadisna man ada maridon lam yahdur ajaluhu faqala dalika sab'a maratin apahullahu min dalikal marad cenah nu hartosna hadis sahih ieu teh sing sajalma anu ngalongok anu nuju teu damang anu diperkirakeun moal waka maot ku teu damang ieu mah kitu kan cek Nabi teh moal waka maot jika nama ku teu damang ieu mah moal waka maot tuluy ngaoskeun nembe as'alullahal adim rabbal arsil adim ayas piaka apahullahu min dalikal marad maka Allah bakal ngadamangkeun eta anu teu damang tina eta teu damangna nah sakitu panginten mudah-mudahan aya manfaatna sakali deui mudah-mudahan aya manfaatna nitip ka anu teu damang bilih deui urang bilih ka sorang teu damang kade teu kenging protes karena takdir sinareng kodok ti Gusti Allah teu kenging protes naon Gusti nakdirkeun abdi teh jadi jelema gering kieu tah teu kenging kitu eta teh dosa ageung hukumna cenah bahkan upami tarik teuing mah nentang kana takdir ti Allah na bisa-bisa janten murtad anapun ari bosen mah kana anu ditakdirkeun ku Gusti Allah teu nanaon cenah Pak bosen kana anu ditakdirkeun ku Allah ka urang teu nanaon ari bosen pada jalmi mah ku Allah sok dipasihan bosen mata amal ibadah loba ge beda-beda sok bosenan jalmi mah tah bilih bosen kana anu ditakdirkeun ku Allah eta mah teu nanaon ngeun teu kenging bosen kana takdir ti Allah gitu benten takdir ti Allah jeung anu takdir ti Gusti Allah naon ari takdir Allah ai takdir Allah mah takdir Allah we ai takdir Allah mah naon takdir Allah wayahna ulah bosen ulah protes karena takdir Allah mah damal bisa ngalawan
ngeun lamun bosan kana anu ditakdirkeun ku Allah mah da teu sawios. Misalkan Allah nakdirkeun ka urang jadi jelema gering, jadi jeger gitu tanya. Naon jeger teh? Jelema gering bosan urang teh ku geringna, teu nanaon eta mah manusiawi. Tapi hati orang teh teu da keun da narima takdir ti Allah mah peda kahayang teh cageurah tuh tak kan kitu keun teu nanaon eta mah cenah. Tah sakitu anu kapihatur sakali deui mudah-mudahan aya manfaatna